pupujanna jeung pribadosnya sebelum dinadongkeun sebatama hiji-hiji kayak anu apa dibere hadiahan aya poe di kayu. Nah, hiji ibu tobat teh nu kahiji eureun tina medang dosa. Hiji. Anu kadua ngejak moal rek balik deui migawe dosa. Anu katilu ngaraos sedih kaduhung tos midamel dosa. Anu kaopat saupami dosana ngalangkungan papada jalmi deui nyuhunkeun dibebaskeun langsung ka Allah. Tapi kajalmin kantos didolim heula anu kaopat nyuhunkeun diridokeun. Anu kalima namanya istighfar ka Gusti Allah. Sabari jibu 5 obat teh bersih teh kitu. Ya, mulai nu kahiji tadi teh hiji naon Bu? Eureun dina dosa. Dinadongkeun memegang til. Lagamna ngangge lagam eling-eling umat. Ana apa ibu-ibunya? Yuk, lagam jambul ge. Bu, kawitan ku eling-eling umat ya sok. Syarat tobat anu sohen aya 5 hiji eureun tina dosa nu tiheula dua ngejak moal arek balik deui tilu asa bebas getir dina ati opat lamun dosa teh kasasami minta ridho bandana balik deui 5 istighfar minta hampunan ka Gusti Allah istighfar utama. Satu. Ku
punten dina sasi Syaban ayeuna teh adalah saatna urang bebersih kuramasan dosa ngalampungan tobat nu salaresna. Dina hartos tobat nu salaresna teh taubatan nasuha anu ngage syarat dieu aya 5. Anu kahiji ibu kumaha ngamete turun pina migawe dosa. Anu kadua neja moal dek balik deui migawe dosa. Teu kenging aya tobat samel, berperang tobat samel. Tapi tobat rujak. Contoh ibu misalnya ngarujak tengah dinten sama rencana meriduh ka Cisocaan ka dieu ciga tobat moal sakali beli deui lada teu kuat ibu teh misalnya muncul Cisoca teh. Nah hari eningna nyambur deui misalnya yeuh ngarujak gedang ayeuna mah kamari pos deui misalnya pan kamari teh geus nangis geus teu kuat lada ditawisan ge moal kali-kali deui nya enjingna kali deui tah nu kitu sanes tobatan nasuha nu kitu tobat samal. Tobat samal mali tarima Bu. Kedah taubatan nasuha dina hartos ngejar moal rek balik deui. Anu katilu ibu ngaraos sedih dina mana kaduhung pos bidang mal dosa. Nah nu kaopat mah ibu aya syarat. Nu kaopat mah saupami urang dosa ka papada jalmi deui teu kengeng langsung istighfar ka Allah. Kedah nyuhunkeun dibebaskeun heula ka jalmi nu kantos ku urang didolim. Kedah nyuhunkeun dihapunten heula ka jalmi anu kantos ku urang dirodokeun. Sabab Allah Maha Ngapura kana dosa urang saupami eta jalma anu pernah ku urang didolim can ngahampura. Beh dieuna ibu kacaroge ka putra ka ibu jeung harama. Beh dieuna naon margina margi Allah moal ngahampura. Lain dosa mah jeung jauh leres Bu. Pasti sareng anu sedangkan dosa anu pangageng-agengna ibu adalah dosa ka ibu jeung malahan Bu teu aya hiji pahala ganjaran ibadah anu ku Allah dipaparinkeun borobujeun jaga di akhirat. Di dunya ge bakal dipaparinkeun nyaeta pahala ganjaran yang hade ka indung jeung samulihna. Teu aya hiji dosa anu ku Allah dicepetkeun siksana borobujeun jaga di akhirat. Di dunya ge bakal karaos siksana teh nyaeta nyieun laku lampah awon kana janten ibu jeung maka ayat keterangan ridho Rabbi fi ridho wali ridho na pangeran teh aya dina ridho indung jeung tah sebelum urang dongkap sasi Ramadan teh kedah nyuhunkeun diikhlaskeun heula bilih aya laku lampah urang anu lepat beh dieuna kata tani. Ya ibu aya hiji kisah Bu kieu Bu anu saladeuna. Ieu kisah teh Bu hiji suri tolodan ka urang supaya urang nyuhunkeun diislahkeun beh dina sareng nu cakep. Hiji gambaran Bu kapungkur zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa Bu kantos unjukan ka Gusti Allah. Saur Nabi Musa kumaha? Ya Allah, paparin uninga abdi saha jaga saparantos kiamah anu bakal nyarengan abdi di surga. Itu Nabi Musa, karena Nabi Musa mah kalimullah dina hartos biasa bercakap-cakap dengan Allah. Ku Allah diweler, bisi maneh hoyong apal saha di antara nu bakal nyarengan maneh ke di surga jig pilari. Di kota anu aya hiji jalma anu sabarna luar biasa. Namina si anu eta Nabi Musa diangkat tebih-tebih ge panasaran, padahal eta jalmi teh cenah luar biasa kesabaranna. Angkat kalau bah dugi ka hiji bumina teketrok kaleresan ibu nuju tuang ngariung sakeluarga meneram di dapur diketrok Musa trok assalamualaikum gancan ibu dihiapkeun teu gancan diberesan heula tuangeun misalnya oleh bahaya tamu beresan nah waalaikumsalam nyapak nuju ngariung tuang. Oh dongkap tamu misalnya mana bapak udah lingih orang tua karasan sarang aku yosar Nabi Musa teh kekeh diajak Nabi Musa ibu kedah tua ngiri ngariung. Ngiri ngariung Nabi Musa tua kalau bah menuju rawas-rawasna tua Nabi Musa sareng keluarga eta
ujung-ujung aya nu kirang raos ambuhan Nabi Musa teh. Nah, cenah jadi meledak bau kepuguh gitu. Meledak sepetos bau bebas. Amal bau pisan. Aduh hapunten cenah sahur pribumi teh hapunten pisan. Kita punten sanes abdi bobos tapi aya kotor anu lebet ka dapur abdi. Kotor naon ceuk Nabi Musa di bau geuing. Teras eta dicanak ku keluarga kadinya dicempalan ibu. Kalau disempalan teh naon? Eta ka dapur bijil teh nambu. Nu bijil teh kotor jalmi anu di bawah sepi tengna teh bocor. Jadi eta tanggana belah tengahna sepi tengna bocor. Pas ka dapur kadinya bijil gitu. Kumaha disodokan, terus disodok dibuat. Ya Allah, cenah ibu satena hade apaleun itu natana henteu da teu diwakaf kesabaran lami. Ieu teh entos 3 taun kieu. Nah tadi bejakeun wioskeun bilih ka isinan tatangi ditolong menuju wios. Bari keur tuh. Itu cacakan kotor biji ka dapur bari keur tuang sabarna luar biasa. Nah, ieu ciri ahli surga teh. Kurang ngoboro bujang kotorna kain makhluk. Akar hayam ngaliwat oge bisa modal hayam dempel urang diberi. Ieu panggilkeun kesabaran ahli surga teh dina hartos menghormati kata. Nah, ibu sedangkan orang pada dongkap sasi saum, orang kedah saling lubarkeun. Nah, kumaha carana? Urang kata tangi bilih abdi, kan aya halal bihalal bu. Bilih ayeuna bade majeng sasi saum, bilih pernah ku abdi kariweuhan, bilih pernah ku abdi kaganengan sanes kanten nyuhungkeun dihapunkeun. Kitu ku kedahna bade dongkap sasi saum itu teh saling halal. Itu ulah gaberes itu panginten salah satu hiji kisah. Anu kadua ibu aya hiji kisah anu urang prayogi di taati atanapi keteladananna. Kapungkur aya ulama ahli sufi anu luar biasa pikaisinna. Kumaha dina kisah aya hiji gadis keur ngejeuhna namun ka hiji ulama sufi. Assalamualaikum lebat katanya. Palebang dek lebat pisan ibu eta si gadis teh tengah haja bobos ku bari tarik sok bayangkeun. Ibu misalnya pada namu ka hiji ulama anu pikaisineun palebang meh lebat ada ketorok pantau kalau mihlaan bujur assalamualaikum. Jedut misalnya tarik ibu. Eta kumaha tarik pisan. Ku ulama eta katinggal di luar teh aya hiji gadis anu jubukus. Assalamualaikum teu diwaler. Assalamualaikum teu diwaler keneh. Allah katilu kali tarik assalamualaikum. Waalaikumsalam anak ini. Tah, ibu naha eta teu diwaler ka kuping teu. Naroskeun eta si gadis teh kumaha? Ka ulama teh, "Mama abdi teh tadi teh samang teh tos 3 kali." Tapi teu ngawaleur ka 4 kali nu meh ngawaleur teu ka kuping cepil mama geus kirang dangu padahal mah ka kuping. Namun margina menghargai lamun misalna tadi langsung diwaler katawis laraina eta istri teh palebah disadana bujurna teh langsung urut dan isin ulama. Tapi palebah misalnya nyebabkeun mama geus kirang dangu kirang kuping teu ka kuping salam we kurhawan nu terakhir teh tarik teh padahal bobos naik ka kuping tadi teh. Asa parang bos kitu kumaha nembe raraya eta gadis bodas deui teu ka isina. Nah berarti ieu hiji kisah pange urang berehing urang teh cepil urang teh kana nu awalna ulah sadenge-dengena dina hartos. Tah cepil urang teh kumaha carana supaya tatangi lingkungan urang teu kaisinan ku urang. Walaupun urang bade api-api paripawasna kirang dangu teu samios. Tah itu panginten hiji suri tauladan kisah anu prayogi ku urang di taati atanapi ditulukan. Ya, anu salajengna ibu. Sing saha jalmi anu cepilna teh hidup kawasan teu patos ngadangu kana nu teres, maka di yaumul kiamah itu cepilna bakal awas pendengaranna. Awas kana naon? Pendengaranna awas kana panggilan di surga. Kan ku dina abdas kumaha dongeng cepil.
Allahumma asmini munadiya janata fil janati ma'al abrar. Cobi hartoskeun. Mana ngacek. Allahumma asmini mugi Gusti ngupingkeun cepil abdi jaga munadial janata kanu manggil di surga fil janati ma'al abrar supaya abdi ditarik kana kabagjaan di surga. Itu waktu surang setiap abas kan itu ngadungan naon margina jaga teh aya cepil anu teu nguping waktu kiamah teh keur mejeurna pakewu lepatna kiamah nyuhunkeun tulung aya dek nulungan teu kakuping ku cepil urang kitu Bu. Itu jaga maka orang waktu abdas teh ngandungan ya Allah kupingkeun cepil abdi jaga saparantos nuju pakewu kiamah teh karena panggilan anu manggil di surga. Nah ayo teu nguping seueur. Saha nu teu nguping jaga di antawisna jalmi anu di dunyana sok nguping gosip. Nah, itu lamun cepil di dunya misalnya sering nguping gosip, anak gosip teh misalnya nisan kadenge nepi ka akarna tuluy we kieu. Ieu si cepilna jaga moal kantos nguping. Sedangkan jaga teh ibu bakal kan aya dina Quran ibu kumaha sumun Bukmun umyun pahum layar ziun. wihan deui Sumun bukmun umyun pahum layar ziun. naon hartosna Bu? Ibu itu teh jalmi nu parah Bu. Contoh sumun jalmi anu teu biasa kuping bukmun jalmi nu teu biasa nyarios umyun jalmi nu teu biasa ningal sing kinten-kinten tilu perkara lamun eta ngagunduk ti hiji jalmi kumaha ngadidikna hiji bongi kadua bisu katilu buta cing deui kumaha ngadidikna parah kan lu tah jaga teh bakal aya jalmi nu kitu di poe kiamah teh kan urang 1000 tahun angkat ke Nabi Adam 1000 tahun angkat ke Nabi Musa ke Nabi Nuh pas ke Nabi Ibrahim dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad ribuan tahun salami eta ribuan tahun teh kaayaan urang teh teu ningal kaayaan urang teh teu nguping urang teh biasa nyarios dek kumaha urang nyuhunkeun pertulungan batur magegerwekan ya Rasulullah sapaatan abdi ya Rasulullah sapaatan abdi teras aya manggil teh di surga ka kuping ku cepilna we angkat tah jalmi anu dieu mah sumun bukmun yurfahum layar ziun teh dek mana balik bingung cepilna teu ngadangu lampahina teu biasa nyaman ditapihan socana buta kaseret-seret ku batur tuluy ribuan tahun Alhamdulillahi min jangan minggu mana eta anu di dunyana tadi cepilna pinuh memori gosip anu teras deui lampahina pinuh ku nyarioskeun gosip nyambungkeun tinu sanes kanten tah maka urang dek dongkap ayeuna sasi Ramadan teh kedah istighfar islahna dina hartos saling halal mahalkeun dinamian halal di anu salahnya ibu kami nyambut bulan suci Ramadan ieu saat tos kurang misalnya tadi bebersih dosa kutobat anu kadua engke kurang masang badan dina kaping 28 Sya'ban tapi 28 ruah singkat nama upami enjing bade sahur hukumna naon hukumna sunnah kumaha ibu niatna nawaitu gusla lidukuli syahri Ramadan bihadihi sanati sunnatalillahi ta'ala ne'imah yang cobi abdi sakali ibu sakali nawaitu gusla liduhuli syahri Ramadan bihadihi sanati sunnatan lillahi ta'ala itu ibu niat ibad kuramas pada majeng sasi
Anu salajengna ibu kami nyambut bulan Ramadan ieu siapkeun ilmuna. Jadi puasa urang teh nu kahiji kudu gaduh target sah, anu kadua target ditampi, anu katilu targetna afdol. Nah seueur puasa anu teu sah seueur, seueur puasa anu teu berpahala seueur. Tah maka kudu disiapkeun di ayeuna, siapkeun naonna? Hiji siapkeun niatna sing sae. Anu kadua ibu siapkeun ilmuna. Anu kaopat ibu siapkeun kesabaran urang. Naon margi puasa teh kabagi dua. Aya puasa nu berfadilah mah ibaratkeun hileud. Ari puasa nu teu berfadilah ibaratkeun oray. Jadi puasa teh puasa hileud, aya puasa tapi digampangkeun ku Arab ku Sunda. Ibu hileud, contoh hileud Bu. Hileud sok puasa kan tenan. Kan hileud sok ngagantung jantung kepong. Itu hileud cariosna keur jadi hileud kan parang jiji loba dosa menjalmi mah galeuh anu nyen dosa. Hileud sok bayangkeun gorok ujung gede sageung peureut, hileud mah sageung cingir. Misalna napal dina tubuh ibu kayu-kayu jeung bade kumaha. Hileud langki resepkeun kana hileud gorok ujung murang kali sepuh ge sarieun hileud. Tapi eta hileud saparang tos saum janten kepong-pong ngagantung eta hileud teh. Akhirna berubah janten kuku, tapi geus jadi kuku beda cariosna. Tadi mah keur jadi hileud dipika mewah, geus jadi kuku janten indah. Sok dina tudung, dina kantong budak aya gambar kuku, dina tudung gambar kuku. Dina surat ulun anu nikah teu kira gambar dua, teu aya gambar hileud duanya. Gambar kuku padahal tadina hileud. Naon bisa hebat kitu? Tadina loba dosa dipika mewah, jadi endah dipika resep ngalangkungan eta hileud teh puasa. Anu kadua, puasa nu teu berfadilah ibaratkeun oray. Oray sok puasa kan tenang. Contoh oray puasana nuju megar minggu cicing oray teh ngalesotkeun sisi. Memeh eta megar sarieun ku oray, galak eta oray teh. Geus megar, geus saeuh eta oray kalah tamah galak. Jadi kalah tamah lieur, tah seueur anu saung ge kitu. Memang saung teh nututi ora. Kalau bahasa si saung artis paribos namanya. Kalau bahasa saung ngadadak di saung dulu artis teh beres saung meusan. Deui, kacau deui. Nah gitu, mata aya keterangan kam min shaimin laisa lahu min siyami ila rujua wal aqsa. Loba di antara anu puasa teh aya fadilah dina puasana teh aya pahala dina saumna kecuali mun waktos lapar jeung haus sungkul. Auzubillahi min siapkeun ibu ilmu ngajeng mental. Nah, anu salajengna ibu mincak kana rukun puasa. Rukun puasa teh ibu aya 3. Hiji niat tulailan, niat di waktu detik. Ibu niat di waktu detik teh janten rukun. Saupami ibu dilake niat di waktu sungi, niat pada saum, maka saumna injik teh teu sah. Kader Aceh manawi da abi makan malam subuh besok sahur, sariosna sanes sahur mah sunat, ari niat mah hukumna wajib. Nah, ulah ibu sok kadang kawis kubakat tingkul lami-lami ting puasa kan ibu teh kana sahur niat pada tuang subuh sanes niat pada sahur. Sedangkeun ari ibadah itu tergantung kana niat kan. Maka niat itu ulah sampai hilang. Dugi kaya sariosna jalani tuang matuang waktu subuh teh tapi hilap nganiatan maka anu itu wajib dikodoan sabab saungan teu sah. Pan niat niat mah biasa dikurangan. Rukun salat ayat 17 kahiji niat. Termasuk rukun saum oge 3 anu kahiji niat. Nah, maka ibu niat mah komat ulah dugi kahilap niatan. Saya nama niatan teh sawaktos netepan isa niat nama tiasa.
Jadi tos netepan Isa ibu memeh bulog teh niatan nawaitu sauma gadin Anadari Pardu Sahri Romadona Hadihi Sanati Fardolillahi Ta'ala. ulah sampai ibu ari kaping hiji mah misalnya meniriwo kabeh barudak jam 2 kene geus udang jam 1 geus siap kaping hiji mah daya kene daging ento di sana mariu hadoroh heula nah ari geus tanggal 5 kali kudu teh sibeut aja bisa kurang kireum tah ulah sampai gitu jantan niat itu kudu aya manawi kangge antisipasi niat bilih hilap aya niat anu sabulaneun kangge antisipasi bilih urang sadidinten hilap jadi niatan jadi niatan kangge sasasieun urang bade saum niatna nawaitu sauma bi hadihi sahri kullihi fardolillahi ta'ala apal bu niat anu nembe kangge antisipasi saupami ibu hilap subuh teh diniatan deui mah sawios dan niat atau sabulan niatna anu nembe mangga abdi sakali ibu sakali pamugi janten apa nawaitu sauma bihadihi sahri kullihi fardolillahi ta'ala mangga ibu cobi satu nawaitu sauma fi hadhihi syahri kullihi fardolillahi niat abdi saum dina bulan anu ieu dina hartos bulan Ramadan ieu kullihi sakabehna ieu bulan fardolillahi itu niat kangge antisipasi di awasna dina kaping hiji Ramadan kaping hiji niat anu kadua ibu rukun saum teh nyaeta lantunkeun kana sagala rupa anu matak ngabatalkeun kana puasa kawitan imsak ibu ari hartos imsak teh imsakia hartos imsak teh adalah nahan diri tina sagala rupa anu matak ngabatalkeun kana saum imsak maka aya jadwal imsak itu kedua anu katilu nyaeta ngalakonan saum ya ibu anu kedah diemo keur kawis ngabatalkeun kana saum dikawin tuang leueut mah geus jelas pada mengingat anu teu kinten prayogina ku ibu kedah diuningat teh perkara mata kabatalkeun kana pahalana bu saumna mah teu batal sah saumna mah ngan pahalana teu aya salah sawiosna gara-gara naon hiji gara-gara murtad ibu apal hartos murtad teh bu hari murtad teh ibu keluar dina Islam secara otomatis tanpa diketahui ku jalmina eta kan upami jalmi keluar dina Islam bisa ngalebet ka Kristen lebet ka Hindu itu jelas kauningan ari murtad mah ibu keluar dina Islam tanpa sadar padahal manehna keluar dina Islam teh ari murtad kabagi tilu bu ya kade bilih urang kalakonan hiji murtad patekadan kadua murtad ucapan anu katilu murtad kalakuan ari murtad patekadan kumaha mana orang sering ragu karena ayana Gusti Allah ibu nuju saum Besar ayah setan ngarewas kana manah jadi ragu hati ulang teh kana ayana Allah kana sifat-sifat Allah maka anu kitu puasana moal aya pahala anu kadua murtad kalakuan nyaeta tingkah laku urang anu sesuai sama syariat agama anu katilu murtad ucapan menawi kami nyambut bulan suci Ramadan ayeuna urang sasaran pangeukeun tingkatkeun mawas diri urang sadayana termasuk tingkatkeun kasabaran
dan anu jadi inti tina hikmah saur teh menguji kasabaran urang Bu. Jadi kalau bahasa si saur urang atau urang boleh sanes teu aya kurangan, sanes teu aya leuteung, tapi urang nyobi kasabaran urang. Apakah sampai di mana sabar urang nahan tina nafsu makan beden. Itu ibu dari namanya dina tangosan wakos